Di poe anu cerah, Dede sareng Lucy calik di handap tatangkalan, samentawi Cecep sibuk maca buku. Cep, ari mana tong maca buku wae? Ari maneh seneng wae tapi pas ulangan remedial. Bener, remedial teh bagian tina hirup. Nah, hamaranna teh nyoba nu anyar, diajar bisa make cara nu leuwih kreatif. Ari diajar mah kudu serius lain ngagambar hungkul. Pendi sareng Tini nyamperkeun ka tempat barudak sabari Pendi ngeluh ka Tini. Orang teh kira lomba ECC tapi sieun kagak. Ah, mana teh teu kudu sieun, kudu wani. Saterasna, sadayana pada ngabahas ngeunaan pelajaran. Di kelas, Cecep ngajakan belajar ka sararea. Hei, barudak hayu urang latihan, orang kudu menang. Tapi lamun orang elek kumaha? Nu penting mah usaha heula. Sadayana mulai belajar ku carana masing-masing. Tini ngalatih kaonean Pendi, Wati ngagambar, Dede, Lucy sareng Cecep belajar ku cara nu leuwih santai. Nah, asal lebih gampang ngagambar daripada nu nginget-nginget. Aya nama orang kudu nyoba pakai gaya orang sorangan, pokokna mah santai. Wati ngagambar di papan, nunjukkeun kumaha carana ngahubungkeun informasi, samantawis Tini masih ngayakinkeun Pendi. Jadi inget, awalan mah emang pasti hese, tapi lamun orang nyobaan mah pasti bisa. Kuring berarti bisa tuh. Teu bisa. Bisa cobaan we. Keberanian, kreativitas, jeung usaha, iya nu penting. Tepatna di poe lomba, sadayana barudak taregang, lomba bari dikawitan. Naon ibu kotana Australia? Canberra. Kabeh barudak bunga, tungtungna barudak Pendi menang. Tinggali atuh, Pendi nu tadi nasieun ayeuna jadi pahlawan. Hatur nuhun barudak geuning sakola teh jadi sieun. Sabesna lomba, sadayana caralik di taman ngobrolkeun ngeunaan pangalaman kabehna. Tuh, sekolah mah tuh kudu serius wae. Nu penting mah orang bisa jadi diri sorangan. Aja seneng-seneng. Bener deh, diajar bisa make cara nu kreatif, jeung ngabantu-batur. Sekolah teh sekedar menang, urang kudu ngajaga semangat persahabatan. Aya nama kuring ge geus beda, kuring moal deui malah sekolah. Bener, orang kudu nyoba hal nu anyar, jeung ngerasa bangga kan nu geus dicapai. Ditungtung carita, maranehna ngarayakeun kemenangan. Ayo orang jalan bareng, orang ngajarkan sekolah, aja ngajarkan sahabatan. Nah, tapi ingat, orang bisa menang bareng-bareng tanpa mesti jadi nomor 1. Pokokna mah persahabatan leuwih penting. Bener, sekolah oge tempat belajar kudu bentuk diri. Sayang eta sakola oge nyiptakeun kenang-kenangan. Hatur nuhun oge kasadayana abdi ayeuna mah jadi percaya diri. Nu bener eta teh. Carita ieu ngajarkeun yen sakola lain ngan ukur tempat diajar, tapi oge tempat pikeun tamuwuh, silih rojong, jeung ngawangun persahabatan. Unggal murid boga cara diajar sorangan, tapi lamun gawe bareng, sagalana jadi lebih hampang.